Kayak di keadaan maghrib gitu. Ngantos diketikkeun karena pean anu atuh. Kamu kesehatan. Da di bumi tara dilakukeun nya ieu nya. Padahal ieu teh upami nu sok keramnya, keram terus naonnya sing sireumeuan anu langkung-langkung anu ieuna naon atuh namina teh nya asam urat gitu. Anu asam urat tah. Ti dieu teh kunaon? Ieu teh darah ti dieu teh teu ieu teu ngalir gitu. Nya metabolisme peredaran darah teh teu lancar. Tapi dia gitu. Padahal mah kan nuju ngobrol, nuju naon gitu nya. Asal ulah nuju masak. Nah, ulah riweuh eta mah nya. Ras rada ya rada rancak sakedik, rada gancang. Rada digancangan. Dugi ka pananganna teu katinggal. Nah, ira nu kiwa dikaluhurkeun dibuka. Anu katuhu masih keneh ngetik, anu kiwa diusapkeun. Nah, diusapkeun bu sanes diketikeun. Biasa mangga cing rada gancang sakedik. Ieu teh senam otak kanan otak kiri. Modang kali ieu PAUD TK mah sok raresepkeun teh. Bu mau lagi dong, cenah belajarna mah henteu. Tah teh otak kanan otak kiri. Nya, dina mastaka urang teh aya otak kanan otak kiri, di tengah-tengah aya jembatan otak kanan otak kiri, namina corpus callosum. Upami gerakan urang langkung gancang, berarti kecerdasan itu lebih meningkat. Mangga taroskeun ka psikolog kira. Ya leres teh, cobian we gitu. Tah mun aya urang kali nu aktif, katu diarahkeun ku urang. Nu aktif teh kamu enggak bisa diam segala macam, cicing budak teh, teu mikir. Moal ngemut urang kali. Antepkeun we gitu. Ya, antepkeun. Parantos ayeuna anu kiwa nu ngetik, anu katuhu anu ngusap. Padahal ibu-ibu penjagoan otak perempuan itu 30% lebih besar dan lebih cerdas dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Tuh. Terus biasanya ya. Licik si ibu mah. Sareng bu. Ayo barang kieu. Nah, terus siap? Toh, siap. Ayeuna diusap duana. Nah, diusapan teh naon? Teh ieu teh filosofi ngusapan teh. Mun aya masalah teh kudu bisa ngupahan sorangan. Ngusapan nyalira aduh urang teh aya masalah. Ulah diomong-omong ka batur. Urang teh, "Cuk, kuring teh anu teh keur lieur." Nah, kunaon kitu ceu? Urang teh keur boga masalah ya teh. Heuh sarua si urang oge gitu. Ini masalah urang teh gede pisan, berat masalah teh jika hayang ceurik cenah urang mah heuh sakatu di dieu urang cigogoleran barang urang ceurik sok kitu teh. Mun kana ngusapan sorangan cari solusinya. Ketika solusi tidak ada, sok kira-kira kita saha nu tiasa ngabantos gitu nya. Parantos? Ah, ayeuna kawihna saha nu uninga, Bu? Uninga, Bu? Ya, surser teh surung seret, surung mah kahareup, cenah seret mah kagigir cenah nya. Tapi sami ngadorong-dorong keneh gitu. Surser, amis cau, amis kumang ngejawada tata leotan, ileut si tataru ngambang, tai manukan, bau tai hayam. Tenang, taca disuguhan dia. Ku panitia taca di pasien Kayak dia diberi tai hayam. Tainya, ieu teh aya silsilah, nah cenah aya asbabun nuzul na ieu lagu teh. Jika teh aya asbabun nuzul cenah. Punten Ustaz unggul gitu. Hari itu mah nya ulama gitu nya di mah ulamna gitu. Itu mah ahli sunnah wal jamaah, di mah ahli salah wal gagabah. Jadi mudah-mudahan teu mengpan. Siap ya? Siap. Apakeun laguna? 1 2 3. Surser amis cau amis kumang jawadah tata leotan hileut si tataru ngambang tai manukan tai manukan bau tai. Tos apal? Kacan. Aya nu apal? Teu da nu nya. Tuh nya. Aya cenah. Di tukang berjeng melotot ieu tai hayam cenah. Bae tenan naon? Uing mah disebutkeun tai hayam putih kotok mah tarang ngambek. Tara. Siap nya? Deui. Upami aya tadi aya na tadi 2 kali katuhu nya pas
tai manukan kaki dua kali tai manukan bau tai hayam nunjuk ka payun sok abdi kita naon ya siap dikotok oh suka dikotokeun mi siap si ibu mah siap dikotok siap cenah nya teu naon nya dikotok teh naon tai hayam soalnya kemarin haruskeun Kang saya mah nyanyi dikotok di baheula cenah apa dikotok teh naon cenah juga teh apa ari dikotok bijina tina naon tina bujur hayam oh disebutna naon eta tai hayam dikotok teh tai hayam ari kotok teh hayam ari ono mah naon ono mah cenah saroge abdi cenah ibu-ibu gitu oh nya teu dibahas lah abdi nya cenah naon daripada disebut teh ono mah nya sebutkeun busia rubakan riweuh nyebutnya ulah siap ya siap hiji dua tilu surser ami cau amis kumang ngejawa data kaleotan tileuk si tataru ngambang tai manukan bau tai Bu leureuk kagak bahayam kumaha Bu tak kudu kitu atuh manya bau tai hayam aya hayam ka dieu sieu hayam teh moal lupa moal ngapeci moal birat hayam teh cek hayam teh eta jelema cenah keur naon nya dilalajoanan sok dijamin kieunya lamun ngageuba hayam cek tarik seuh atau di naon teh digebes ya geus ya digitukeun unggah ieu mah hayam hus hayam teh kalau serius kalau ngajak buatan tadi tinggal adu keur heureui